wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Febriani Putri, abdi ti kelas 11.5. Abdi dieu bade ngadugikeun analisis unsur intrinsik carpon Sidirun anu judulna Kamalinaan. Tema nyaritakeun budak nu teu ngawaro ka indung jeung bapana. Tokoh Sidirun, tokoh utama, watakna kamalinaan teu nurut, tapi akhirna tobat jeung insaf. Bukti kalimah. Aduh, tobat kuring diamuk embe, omong Sidirun. Bapana, tokoh tambahan, watakna tegas, ngajarkeun disiplin, nyaah ka anak. Bukti kalimah. Jadi sia teh tadi ke sekolah, omong bapana. Ubu bae ke sekolah mah, jawab Sidirun. Kuring ngalajo, teh peda eta bae dalangna Sukatna. Heueuh nah mantak naon sia mun bebeja heula, rek lajo wayang kitu ulah sok nyusukeun kolot. Indungna waktakna nyaah ka anak jeung ngingetan anakna. Bukti kalimah ku indungna gancang dirangkul bari omongna, mantap cek aing. Oge ari budak kudu ngadenge, kudu nurut kana nasihat kolot. Latar tempat sakola. Bukti kalimah dina hiji poe isuk-isuk waktu Sidirun leumpang ka sakola. Bukti kalimah imah barang datang ka tepas mana gubrag ninggalkeun maneh. Latar tempat babatan. Bukti kalimah di ditu di babatan di munyunatan. Latar tempat pangalajoan. Bukti kalimah Sidirun teu pati bener diajarna, sabab ingeteuna nangan hayang geura pukul 1 bae dan dah hayang indit ka panglalajoan. Latar waktu isuk-isuk. Bukti kalimah dina hiji poe isuk-isuk waktu Sidirun leumpang ka sakola. Bukti kalimah pukul hiji waktu di jero sakola Sidirun teh pati bener diajarna, sabab ingeteuna ngan hayang geura pukul hiji bae. Bukti kalimah maghrib barang geus reup maghrib kakara wayang teh eureun. Bukti kalimah peuting pukul genep wayang teh nepi ka isuk pukul genep kakarak enggeusat. Bukti kalimah subuh wayang teh nepi ka isuk pukul genep kakarak enggeusan. Pukul 2 pukul 3 bukti kalimah pukul 1 leuwih saparapat geus datang ari ieu pukul 2 pukul 3 tacan datang keneh bae. Latar waktu pukul 7. Bukti kalimah pukul 7 waktuna kolot-kolotna keur silih tanya kamananya puguh sieun jebul Sidirun datang bari balahan belehem. Semu eraeun jeung sieun di gelendeng ku kolotna. Latar suasana rame ku wayang. Bukti kalimah rame waya bawa ning ku rame-rame na wayang Sidirun nepi ka poho kana dahar. Bukti kalimah tegang. Aduh, tobat kuring jam embe. Bukti kalimah hanjakal. Ras manehna inget kana kalakuanana. Seng ka bangsa kalanana. Bukti kalimah bunga. Saanggeus boga pikiran kitu, Sidirun jadi pohara suhudna kana diajar. Galur carita, alur maju. Bukti kalimah dina hiji poe isuk-isuk waktu Sidirun leumpang ka sakola, anjeunna kagoda ku wayang nepi ka lalajo peuting, sabab wayang teh nepi ka isuk pukul genep kakarak besan. Tuluy saanggeus boga pikiran kitu, Sidirun jadi pohara suhadna kana diajarna. Puseur sawangan carita ieu make sudut pandang jalma katilu banyak atawa narator nyaritakeun kajadian jeung perasaan tokoh. Bukti kalimah Sidirun mah henteu pati bener diajarna, sabab inget nangan hayang geura pukul hiji bae. Amanat cerita ieu nyaeta ulah kamalinaan, kudu nurut ka kolot jeung rajin ka sakola, sabab lamun teu bakal cilaka jeung katinggaleun ilmu. Bukti kalimah cacakan mun aing nurut ka nasihat kolot moal gering, moal towong sakola, moal katinggaleun pelajaran. Sapunten bilih aya kasalahan, kalepatan, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ringkesan carita Sidirun anu judulna Kamalinaan nyaeta Sidirun anu ngalakukeun hal goreng nepi jadi kamalinaan, tungtungna anjeunna sadar jadi budak kade sopan jeung nurut ka kolot. Pesenna ulah sombong jeung ulah nyen jadi kamalinaan.